Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali. Ari ieu bab buat mertelakeun badal. Idza ubdila di mana-mana dijieun, di mana-mana dijieun badal. Naon ismun isim min ismin tina isim disebut mubdal minhu. Aw fi'lun atawa fi'il min fi'lin tina fi'il. Tabi'ahu anut kana eta isim atawa kana fi'il, kana mubdal minhuna fi jami'i i'rabihi dina sakabeh i'rabna eta isim atawa fi'il. Wa huwa ari eta badal eta arbaatun aya opat. Arbaatu aksamin aya opat bagian. Badalus syai'i sahiji badal hiji perkara. Minas syai'i tina hiji perkara. Wa badalu ba'di jeung kadua badal sawareh minal kulli tina sakabeh. Wa badalul istimali katilu badal ngawengku mencakup ya. Nah disebutna teh mun ceuk basa legeg mah mun mencakup teh naon simultan gitu. Wa badalul golati jeung kaopat badal golat. Nahu kaulika saumpamane pangucap anjeun qoma zaidun akhuka, qoma geus nangtung saha zaidun ki zaid, akhuka tegasna dulur anjeun. Wa akaltur ragiba sulusahu jeung geus ngadahar kaula ar-ragiba kana apem. Sulusahu tegasna sapertiluna apem ragib. Wa nafa'ani zaidun ilmu, wa nafa'ani jeung geus ngamanfaatkeun ka kaula saha zaidun ki zaid, ilmuhu tegasna ilmuna zaid. Wa ra'aitu zaidan al-farsa, ra'aitu geus ningali kaula zaidan kaki zaid al-farsa tegasna kana kuda. Aradda ngarepkeun ngamaksud anjeun antakula kana ngucap anjeun al-farsa kana kuda. Pagolitta mangka terus salah anjeun. Pak abdalta terus ngagentikeun anjeun zaidan kaki zaid minhu tina 8 parsa. Sebut badal golat. Babul badali ari ieu bab buat mertelakeun badal. Di dieu Kangjeng musoni dek nerangkeun tawabe nomor kaopat nyaeta badal. Tawabe teh sabaraha? Opat. Hiji naat, dua
taukid katilu, atap kaopat badal ya. Itu naat, atap, taukid, badal gitu ya. Guys, ayeuna ngaran badal cek lugot al iwadu anis syai'i. Artina kadar-kadar gegenti tina hiji perkara. Jadi mun nek ngitung kadinya mah naon bae anu ngaranna digentian eta sebutna badal. Ngan ari salat pamaneh piraku di badalan ya. Siga ngaji teh kewajiban per individu. Perorangan disebut wajib aini. Fardu ain. Diwakilkeun. Wakil cenah ka maneh urang ngaji teh. Yang bisa baca dewek mah. Leh, nah mending kitu. Mun bisa mah. Ternyata henteu pan. La tarum ilman wa tatrukat ta'am. Wayahna ulah hayang kana ilmu mun hese. Kena saha nu hayang hese sebenarnya mah. Sarege emungan maksakeun we. Itu. Badal. Ulah siga teh heula we geuning nyontokeun badal teh nya. Ya panganten teu datang. Dar dijieun badal atoh we nu aya. We kabaranahan anakna ge. Ramjaya juga teh ngeunah cenah kawin teh. Ya kabelah ditu mah nalah kasebut badal golat gitu. Maksudna anu tadina panganten teh dedeg sampe rupa hade nya patut teu nganyuk rupa tementa ari tolojol subhanallah nya gitu. Nu kalakah moyan waosna teh geuningan tring gitu. Nya anu teh kajadian. Eta teh teu kurup nya itu. Teu kurup. Tamsabna gentina teu salepel. Gentina teh jadi naon? Teu saimbang. Tah ieu badal teh dicandak tina dawuhan Allah. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha ila rabbina ragibun. Surat Al-Qalam ayat 32. Surat Surat Al-Qalam.
ayat seberapa? 30. Asa rabbuna ayyub dilana khairam minha inna ila rabbina raqibun. Akur kan bisa akur. Benar, Sarwa? Mudah-mudahan Allah ya, pangeran urang sadaya maparinan ganti ka urang sadaya ku kebon anu leuwih hade daripada eta di dunya digentian ke jaga di akhirat di surga. Sanyana Gusti Allah pangeran urang sadaya eta ngarepkeun naon ampunan sananyana urang sadaya gitu ngarepkeun ampunan mana ti pangeran urang sadaya. Jadi aya bahasa asa rabbuna ayyub dilana khairon, itu harapan semua. Dina harti gentina sesuatu teh harus dengan yang lebih baik. Seperti generasi masa kinihim gitu. Kudu mana aya generasi berikutna teh anu lebih baik gitu ya. Ya tadi sebutkan badal ya. Hari badal teh ya, setiap badal sarwa anu kurang anu leuwih. Halaman seberapa teh? Halaman seberapa? Eta 32. Mana lu baca ulang cileung gitu kan ditanya teh. Cingak gitu. Dua-duanya. Ya, sip. Teruskan. Jadi biar dasarna pedoh Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Qalam ayat 32. Jadi cek lugot mah kadar-kadar genti we itu. Aya supir temak, aya panganten temak. Saterusna ngaran badal cek istilah nyata atabiul maksudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matwihi. Hartina tabe anu diseja kalawan hukum anu hanteu make perantaraan antara tabe jeung matbu'na. Ya. Nah cenah mah kitu karena cek kaidah.
at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. Itu tah. Satuluina idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu bi jami'i rabihi. Artina nyaeta di mana-mana di badalan ismun min isim tina isim atau fi'il tina fi'il gitu. Tabi'ahu bi jam'i rabihi wayahna kudu turut tina sakabeh irobna. Contoh lamun ropa wayahna ropa deui. Lamun nasab kudu nasab deui. Lamun khopat kudu khopat deui. Lamun jajem kudu jajem deui. Ternyata dina seluruh aturanana teh kudu sarua. Ya. Serasi, searah, selangkah. Gitu. Ya, mun sukses kudu kitu. Jadi ari nyen badal eta meunang tina dua kalimah, hiji tina isim ya. Kalimah isim tina isim. Kadua kalimah fi'il tina fi'il. Karena cek kaidah. Idasmun au fi'lun li mislihi ta'ala wal hukmu lis sani wa an bin itu baik dari isim, kalimat isim dari isim ataupun kalimat fi'il dari fi'il ya. Jadi mana menang tina dua itu. Satu luina tabi'ahu bi jami'i rabihi anut dina sakabeh irobna. Cek tadi ari hukumna badal eta kumaha mubdal minhu na bae. Lamun mubdal minhu na ropa wayahna badalna wajib ropa. Lamun mubdal minhu na nasab wayahna badalna wajib nasab. Lamun mubdal minhu na jr badalna wajib jr. Lamun mubdal minhu na jazm wayahna badalna wajib jazm ya. Karena cek kaidah Faj'alhu fi i'rabihi kal awwali faj'alhu ma banan faj'alhu ma kela nakban deh. Faj'alhum nakban lahu bilabdin badli ya. Faj'alhum benar. Kela orang tinggal lihat netana. Non badal. Anu mitina teh?
Faj'al. Nah, baikkan gaya. Ya, salah nulis berarti tah. Faj'alhu fi irabihi kal awwali munaqiban lahu bilabdil badali. Teka ieu naon? Teka robah. Jadi ya hum sagala ya faj'alhum sagala. Kuna teh faj'alhu tadi dihareup. Ya. Benar, faj'alhu fi rabihi kal awali munakiban lahu. Ya. Pangeunahna nama munakiban lahu bilabdil badali. Itu tuh faj'alhuna kaieukeun ka tarik kadinya jadi faj'alhum gitu tengah atuh dah jadi kitu cenah nulis teh salah nulis salah curug eta mah salah curug. Yes, teruskan. Jadi atuh sakabeh tawabe hukumna eta kumaha ayeuna matbu'na bae. Lamun naat eta kumaha man'utna bae. Lamun ayeuna naon taukid kumaha muakadna bae. Lamun atap kumaha maktub alaihna bae. Lamun badal kumaha mubdal minhuna bae. Jadi sing apal istilahna aya man'ut, aya muakad, aya maktub, aya maktub alaih jeung mubdal minhu. Ya, ieu tawabe seperti opat. Karena cek kaidah yatba'u fil irabil asma al awwal natun wa taukidun wa atapun wa badal. Itu disebutna naon? Tawabe ya, gitu. Satu luina ayeuna wa huwa ala arbati aksamin dina badal eta mah ya. Ari badal eta aya opat. Hiji aya badal se minase artina badal hiji perkara tina hiji perkara. Kadua aya badalul badi minal kul. Badal satengah tina sakabe. Nu katilu aya badal istimal. Eta mah meliputi, menyeluruh. Gitu. Tadi teh naon bahasa legegna teh? Meliputi teh mencakup. Gitu. Aya disebutkeun badal golan. Nyata kesalahan pengganti ya. Nah, tapi cek sapali mah aya 5 cenah. Nyaeta badal idrob. Gitu. Nah, cenah make badal idrob. Karena cek kaidah kullun wa badun wastimalun wa qalat kadzalika idrabun bil khamsin dobat. Rada jinggit teh. Kadzalika idraba bil khamsin dobat gitu muridnya. Siapa 5 ya 5 kuluna bar kadzalika idraba bil khamsin dobat ya. Kadzalika idrobun pabil kadzalika
idroba bil khomsin dobat gitu berenang tungan nama si naon si bakna dipaehan kadalika idroba bil khomsin itu ngarah-ngarahin mah paehan bakna kadalika idroba bil khomsin dobat hanya terus mana ngaran badal se minase atau badal kullun minakul ya badal kullin minakul sok disebutkan kul minal kul wa huwa ayakuna sani musawiyan alal awal eta setara eta seimbang kupu mundi lalaki jeung awewe ya salepel sawajan sawarna gitu wajah menangkan wajah deui parungu menangkan parungu deui gitu ya nu beunghar jeung nu beunghar deui gitu nah teh sebutna teh setara ya tapi dina level sosial gitu aya anu leuwih setara di dinya mana satu persepsi saakidah itu lebih berbobot nama ya itu nah make diayakeun seperti itu sabab engke aya anu disebutkan istilah mahar misil ari mahar misil teh itu diudag karena kebiasaanana di sebuah keluarga contoh mun hiji keluarga si maharna teh kudu 100 gram matak di Arab cenah loba awewe anu mana geus laliat can karawin dan sababna sabab level keluarga eta hargana mahal contoh marga tanapi naon dina eta mah bahasa Arab mah seperti naon bani ya gitu marga eta mah kudu 100 gram teu 100 gram mah naon teu daek dikawin dan sabna harga diri di keluarga eta mana itu 100 gram itu di urang apa diantar kacai ge jadinya gitu kunaon mas kawin diantar kacai gitu dianyuk deh udah encan pan kacai nage gitu boleh saja kenapa tidak nah sebabna wanita berhak mempertahankan harga dirinya al mahru sama nul bid'i mahar mas kawin itu adalah harga tayeunana awewe itu sebab dek dikontrakna pan saumur hirup ya tapi ka surga gitu kan ka akhirat pastahlaltum burujahunna bi kalimatillah kan gitu halalkeun parji-parji maraneh teh ku atas nama Gusti Allah gitu angkah tuka wajawajtuka dan seterusnya nah salepel ya saderajat eta kul minal kul jadi anu sebutkan kul minal kul teh ayakun nasani musawiyan al awal artina ayana anu kadua nyaruaan kanu kahiji karena cek kaidah amal badalu kullin minal kulli ayyakuna sani musawiyan awal gitu ya. Harua setara gitu. Kumari pelenggaran badal badi minal kul kedua nyaeta wa huwa ayakuna sani badon minal awal artina ayana anu kadua satengah tinu awal gitu
Lamun anu awal tingkatanana 100 derajat eta mah ukur 50 atau lebih ya. Di atas 50 ya. Eta mana ba'di minal kul. Kiai diwakilan kusan santri contoh gitulah ya. Nah disebutkan satengah meuje. Dina keilmuan, dina sagala we satengahkeun. Gitu. Nah anu jadi sarua dina pada ayeuna ngembangkeun ilmuna. Raca qaidah. Amal badalu ba'din minal kulli au ayakuna sani mim ba'dil awali. Itu cenah. Kumaha hari pelenggarana badal istimal yan nomor katilu wa huwa ayakuna sani mustamilun lil awali. Hartina ayana anu kadua ngurungan kanu awal. Anu kadua teh ngarungkupan kanu awal gitu ya. Contoh mun tadi meureun mana anakna diwakili ku bapak. Nah, karungkup tah. Tuh ya. Raca qaidah amal badalus timalin pahualladhi yastamilu sani alal badali. Itu tah cara nama qaidah. Kumaha ari pelenggarana badal golat anu nomor kaopat wa huwa ayakuna sani muqassidan wal awalu ghairul maksudi. Hartina ayana anu kadua disejak anu awal henteu disejak. Karana cek qaidah amal badalu ghalatin kaunusani maqsudan wal awalu ghairul maqsudi. Gitu tah. Oh, ayeuna urang buktikeun nu opat teh ku contoh nya. Taqulu ngucap anjeun tanapi nahu jaa Zaidun akhuka dek koma Zaidun akhuka. Jate fil naon cenah? Binana bina, mabnina mabni patah. Ari Zaidun jadi naon cenah? Isim fa'il anu dohir. Tah eta teh jadi mubdal minhu. Ya. Jadi mubdal minhu. Seperti dina taukid disebut muakkad ya. Seperti dina atap maktub alaih na itu ya. Zaidun ropa ahuka ropa kunaon ropa nalapat ahuka sabab asmaul khamsah tageningan alamat ropa nakuau sabab eta teh asmaul khamsah isim lima maneh teh Pak isim lima dina bab ropa cirina kuau gitu. Pa'amal wau patakunu alamatan lirrab'i bi mau diai hiji pi jamil muda karis kadua wafil asmail omsa itu aya wau
aya eta teh mana ciri rofa. Akhuka aku mudhof ka mudhofun ilaih ku domir mukhatab gitu nya. Tah ieu lapat akhuka teh jadi badal tina lapat Zaidun, disebut badal kul minal kul. Akhun sarua saderajat nya jeung Zaid, badal ropa tinu ropa gitu. Jaa geus datang saja Zaidun ki Zaid, akhuka tegasna dulur si ro. Dulur anjeun tah si Zaid teh cenah. Zaid mana? Dulur mana? Gitu. Zaid mana nu geus datang teh? Eta dulur mana? Tegasna dulu ya gitu ya. Contoh kedua, akal turrogipa sulusahu. Tadi contoh anu ropa. Ayeuna mana nu dijieun contoh anu nasab. Ari akal tu teh eta teh kalimah isim fiil. Fi'il naon? Fi'il madi, mabnina mabni naon? Mabni sukun. Binana bina naon? Bina ma'lum gitu. Binana bina ma'lum. Tuh. Ari akal tu teh eta teh kumpul fi'il jeung fa'il. Mana fa'ilna? Tu. Ari tu teh fa'il isim domir kade. Isim domir, pemikeun. Fa'il isim domir. Isim domir. Domirna domir mutasil anu barij ya gitu. Anu marfu. Akal tu geus dahar kulo itu dahar naon arrogipa geus ngadahar kuring arrogipa kana apem. Bener rogib apem roti atuh mun bahasa ieu naon nya sebutna teh ari lapis legit banyak. Karedok atuh bae. Pau arrogipa kana bapau. Sulusahu tegasna saperteluna eta rogib. Ari arrogipa teh eta teh jadi naon cenah? Jadi maf'ul bih anu mansub dinasabkeun sabab objek ya. Sulusahu tegasna saperteluna eta rogib. Sulusahu teh jadi badal tina rogib. Jadi badal badi minal kul sawareh tina sakabeh. Sulusahu sapertiluna rogib gitu ya. Jadi sebut badal badi minal kul ya. Sabab lapat sulusa eta sapalih tina rogib gitu. Ari ieu sulusahu teh idopat kumpul mudhof jeung mudhof ilaih. Mana mudhofna? Sulusa. Mana mudhof ilaihna? U teh jadi mabni dhammah mahal JR. Adegan nama mana? Ditulisna teh ku dhammah. Mun dina imah nama diadegeun teh
gagah gedong sig grong ngan mahal JR anggar we wilayah nama taneuh nama eta teh anu JR gitu ya. Jadi mabni doma mahal JR bangunanana doma tapi tempatna JR gitu ya. Nah make JR kudu jawab atuh. Nama ke JR sabab wilayah mudhof ari mudhof ilaih kudu sabab aya mudhof ari mudhof al mudhofu tajurus sa mudhof teh sok ngajarikeun kanu kadu daek teh daek kudu JR we kajen teuing bangunanna mentereng da al mudhofu tajurusa ni cingan lamun temanya mudhof sulusa ari syaratna mudhof teh kumaha cenah kudu sepi tina tarif jeung tanwin wa syartul mudhofi ayyakuna kholian anit tarifi wa tanwin ari sulusa eta teh aya tarif teu aya tanwin teu aya gitu saha teh jadi mudhofna cek saja na kudu sepi tina tarif jeung tanwin teh cek qaidah kumaha pokna syartul mudhofi ayyakuna kholian min al wa tarifi takunu sawiyan kholin anit tarifi wa tanwini syartul li awalin hilafusani gitu ya. Kholin anit tarifi wa tanwin ari mudhof ilaih syaratna kudu milih-milih antara tarif jeung tanwin itu nya mudhof ilaih nama milih-milih antara tarif jeung tanwin kumaha butuhna eta mah gitu tangan eta tarif jeung tanwin teu bisa kawin kumaha cenah mukhayyaron baina tarifi wa tanwin syartul mudhofi namun itu syartun makurin gitu milih antara tarif jeung tanwin jadi syarat mudhof ilaih ulah kawin itu tah sulusahu didinya eta walaupun bangunanana kuropa kudomah tapi mana tetap berada di wilayah JR gitu. Gasah atuh didinya jadi mudhof ilaih kade bakal terulang kembali ya. Terus diingatkan ya. Diingatkan contoh katilu napaani zaidun ilmuhu napaani geus kamangpaatkeun ka kaulo sapa zaidun ki zaid ilmuhu tegasna ilmuna zaid ari napaani teh isim fiil harap fiil naon
Bil madi binana binanaon maklum ari mabdina mabdi naon patah aya napa'a tah mabni tah ari nun didinya disebut nun wikoya itu ya, sebagai penolong. Jadi teu napai teu kitu tapi napa'a ni dibantuan. Naon mun cek dina eta mah pemadam kebakaran teh sebutna teh regu penolong. Salah satuna mana nun wikoya ya. Nah, mana deh nun penolong teh seperti dina lapad anu berhadapan jeung alif lam anu dimungkinkeun bakal papanggih jeung huruf anu paeh leuwih ti hiji atawa dua. Dina kul huwallahu ahad contoh. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lamun nek diwasolkeun kitu. Ya. Bantuan ku nun dibere harkat kasroh. Ieu kasroh ropa. Ku kasroh nya. Napa'ani gitu. Tanya. Mun dina sholawat gini kan. Naon? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Nah, lamun keren dinya turuykeun ka itu alladzi tanhallu bihil uqad ya. Nah, lamun nek diwasolkeun mana seperti tadi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi macana kitu henteu Muhammadil ladzi tapi Muhammadinil ladzi gitu ya. Tah si tanwinna ditemreskeun dalam bentuk nukoya dibantukeun Muhammadinil ladzi. Kata Nabi mana ala sayyidina Muhammadinil ummiyi gitu. Sampai dituan alif lam gitu. Lamun diwakofkeun didinya terus diibtidaan deui bacana alladzi kadituna dibaca mausulna nya gitu. Terus aya mana iya mutakalim. Ieu teh maf'ul muqaddam. Sabab nu nyarita teh ieu sebagai maf'ul. Ya. Orang kedua dan nu kahijina mah jaid. Ngan ieu dicaritakeun ku orang kedua. Napa'ani parantos naon ngamangpaatkeun ka jisim abdi. Eta teh naon? Objek. Da batur ngamangpaatkeun ka manehna. Saha atuh nu geus ngamangpaatkeun jaidun ki jaid itu subjek nama geuningan anu boga jasa manfaat gitu. Ilmu tegasna ilmuna jaid. Jadi jaidun teh fa'il tah geuningan aya. Ngan muakhor dipandeuri keun. Nah sababna sabab eta kondisina jadi mubdal min diantarana. Ilmuhu eta jadi badal tina lafaz jaidun. Gitu. Disebut badal istimal sabab ilmu ngurungan kana jaid badal ropa tinu ropa gitu ya. Sumilat menyeluruh ya gitu istimal teh ya. Jadi naon cing urang teh mah mencakup gitu. Ku ilmuna jaid teh jaidna oge ka kurungan gitu ya. Gitu. Sebut istimal. Ilmuhu eta jadi mudhof ilaih. Ilmu mudhof ilaih. Mabni domah mahal r siga tadi we kajenting mentereng bangunanana anger we dadina daerah jr gitu nya. Nah, teh plus seperti kieu ngamalkeun hukum Islam gitu nya di daerah nu lain Islam persis seperti itu.
anger we kondisina teh da mahal JR ari JR pan hopat ari hopat pan hanap ari hanap kan hina gitu jenting bangunanana menjulang ke langit anger we statusna aya di hanap cirina mana hukum Allah teu bisa booming teu bisa berjalan seutuhna mudhof ilaih mabni domah mahal JR tuh nya tah sing paham model maneh pemana si Rahmi datang kolotna ngabekelan mawa ayeuna naon pais impun dah cenah gitu berak teh dikuar tah dikobong cek si Asul teh komat heula tuh euy cenah gitu Allahu akbar gep teh kana naon adra teh panimu adra teh panimu hi bawa anak nimu bawa nimu oleh pan gitu mana teh komate lah pan adra mudhof di heula di daerah bola adra mudhof hi mudhofun ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih namun ieu mah ya wa alamatu jarrihina teh domatun dhahiratun fi akhirih nasabna mahal JR gitu fi mahali jarrin gitu domatun dhahiratun fi akhirih domatun dhahiratun fi mahali jarrin gitu dina tempat JR gitu. Wah gagah ini naon hotelna disebutna hotel bintang 5 menjulang ke langit gitu angre status nama JR gitu atas sapal jenting luhur dianggap hanap contoh nu kasawarji kaopat geus biar karti nu biar ngacung we ditu tuh ganti si Jabar parapatan dengar lima contoh kalimat kaopat ya wa ra'aitu jaedan al parsa ra'aitu geus ningali kaulo jaedan kaki jaed al parsa tegasna kuda gitu ra'aitu teh fiil fa'il mana fiilna ra'ai fiil ma di binama lum mabni sukun ya, sehingga dan contoh teh itu loba jaa koma roaitu naon marortu palingnya itu anu eta terus terulang-ulang teh sing ingat mau jauh tidinya gitu maneh mah cacak diulang-ulang hese kamu lamun sakali ribu mun aya labas ra'aitu geus ningali kaula kumpul fiil jeung fa'il mana fa'ilna tu fa'il isim domirna muttasil anu barij oge marfu ra'aitu geus ningali kaulo jadi subjek fa'il isimna ngan pedah ku domir kata ganti lain ku ngaran jelemakna gitu ra'aitu geus neuleuh dewek gitu kasaha jaedan kaki jaed jadi maf'ul bih sebagai mubdal minhu al parsa tegasna kuda eta al parsa teh badal tina jaedan cik ari jaedan nasab al parsa nasab pancek tadi teh kitu lamun mana mubdal minhuna nasab wayahna badalna oge kuduna nasab gitu kudu serasi ya ngan di dieu badal mana asupna kana badal golat nah, jadi disebut badal golat nan sababna sabab lapat jaidun kasalahan
anu diseja nyaeta al parsa badal nasab tinuna nasab gitu. Ra'aitu Zaidan ningali kaula ka Zaid al parsa tegasna kuda gitu. Pedah ningali kuda anu Zaid gitu. Ningali kuring ka Zaid salah. Al parsa kuda model aya jelema mukut anjing. Sok kasebut pan. Baheula aya anjing Udin gitu. Katelah we. Nah, ningali Udin cenah. Lain ningali Udin. Naon pedah we anjingna ngali. Anjingna lain Udinna gitu. Jadi salah. Kesalahan golat. Itu tah. Eta anu sebutkeun naon? Badal. Geus tutup tungkas ayana pangandikane Kiai Musonib nerangkeun tina marfu'atil asma. Ari marfu'atil asma teh sabaraha hiji kabehana teh? 7. Jumlahna 10. Hiji marfu'atil asma teh nu wajib marfu teh naon? Isim fa'il. Kadua naibul fa'il atanapi al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Nukatilu mubtada. Nuka opat khobar mubtada. Nuka lima isim kana panamalna teh tarfaul isma wa tansibul khobaro. Nuka genap naon isim inna. Sabab isim inna lain isim inna khobar inna. Dan isim inna khobar inna. Jadi inna sok ngaropakeun kana khobar. Nah, inna Zaidan qaimun. Ya. Sanyanyana ari ki Zaid eta qaimun. Jadi ente qaiman tapi qaimun anu ngadeg. Eta disebut khobar inna. Nu katujuh naon? Tabi. Ari tabi sabariji? Aya opat. Sebut tawa B. Alal marfu'at kanu diropakeun diantarana. Mana tawa B teh? Hiji naat atawa sifat. Anu kabagi dua, sifat sababi jeung sifat hakiki gitu nya. Jeung satuluina pagana kumaneh panjang teuing. Anu kadua atap ya. Anu kabagi dua aya atap bayan, kadua atap nasak. Nu katilu disebutkeun taukid. Taukid ge aya dua, hiji taukid di, kadua taukid nawi. Tuluy mana? Anu terakhir ayeuna badal kaopat. Ya. Ari badal aya opat. Hiji badal kul minal kul atanapi badalus syai'i minas syai'i. Nu kadua badal badi minal kul, badal saparo tina sakabeh. Nu katilu badal istimal, hartina badal anu ngurungan kana mubdal minhu. Nah anu kaopat badal golat, hartina badal anu kasalahan. Sugan teh maki Zaid arepek teh kuda nawungkul gitu nya. Tah mata tadi rebes eta marfu'at gitu nya. Tah lamun digambarkeun mah kumaha disahemakeun subhanallah ya. Tek ditulis kira tulisnya itu babu mansubatil asma.
Rabbi fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antar jukona wasi'a wa antar zuko amanna abdi tawasulku pangaosan abdi tawasulku panguru